warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa, tepang dari sarang musim goreng pun aman mukti. Baris ngaduki pean warta dina dan hayana. Dina acara Warta Sunda di televisi Kamangat Pemirsa Awan TV. Wae Kamis, Kaping 2 November 2023. Sejak kasangan warta utama, pemerintah Kabupaten Cianjur ngajolong margana sangkan salwas nawas pada karena musim hujan tahun 2015 terus dimitian di awal bulan Januari pemerintah Cianjur terus ngawanti-wanti kawargana sangkan salawas nawas pada tina musim hujan. Bupati Cianjur mere amanat sagung ngawargana anu padumukeunana di sisi gawir jeung di sisi hawang kudu leuwih hati-hati bahaya longsor jeung banjir. Sabab datangna musibah teu biasa dibanding di tahun ka tahun. Pemerintah geus ngalaksanakeun tareka sangkan musibah banjir jeung longsor dina musim hujan teu karadapan warga. Rupina sakitu wartaan panantos biasa didupikeun musim goreng kabayeunan pamirsa sadayana. Atur nuhun Sunda Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.